Emma Puradiredja nyaeta wanoja Sunda anu alup dina gerakan wanoja Indonesia ti taun 1820-an. Manehna dipika wanoh minangka salah sahiji pangadeg sarta pupuhu pasundan istri, sarta mangrupa wanoja Sunda munggaran anu kapilih jadi anggota Gementeran atau anggota Dewan. Emma dibabarkeun di Kuningan 13 Agustus 1802. Manehna lahir di kulawarga bangsawan. Ngaran lengkepna Emma nyaeta Nyi Raden Rahmatul Hadiah Puradiredja. Bapana saurang akademisi, aktivis, sareng janten residen Priangan di tahun 1845. Emma mangrupikeun putri kahiji sareng hiji-hijina ti 4 murang kalih. Atikan Emma dina waktu eta kacida unggulna dibandingkan awewe atawa malah lalaki anu hirup dina taun 1800-an. Emma tamat ti HIS Tasikmalaya dina taun 1817. Sanggeus eta neruskeun sakola ka Mulo. Dina mangsa harita acan pati loba kaum pribumi anu bisa sakola. Komo deui neruskeun ka sakola lanjutan nu leuwih luhur nu make basa Walanda. Dina tahun 1857, inyana menang Certificate of Achievement dina widang Cooperative Administration ti School for Worker, University of Wisconsin, Amerika Serikat. Emma geus kalibet dina aktivitas dan kegiatan organisasi saprak nonomana. Ti mimiti sakola di SMP di Mulo, Emma aktif di paguyuban mahasiswa pribumi. Dina kagiatan aktivitasna, Emma yakin yen awewe jeung lalaki sarua. Jeung awewe bisa mimpin sareng kuat. Emma menang ide ieu nalika ngagabung ka organisasi Jong Java tahun 1818. 8 tahun saterasna, dina tahun 1820 genep, Emma jadi pupuhu organisasi JIB Bandung jeung pupuhu Natipij. Emma oge mangrupa inohong wanoja penting dina Kongres Pamuda hiji jeung Kongres Pamuda 2. Inyana oge miboga peran di Satukangan Hari Ibu, anu nepi ka kiwari dipieling dina unggal 22 Desember. Pikeun Emma, Hari Ibu eta miboga makna anu inklusif kasakap wanoja, dengan saukur wanoja nu ngalahirkeun jeung ngabogaan anak sacara biologis. Emma yakin tur percaya yen wanoja Indonesia mangrupa indung bangsa. Sumanget Emma ngeunaan pentingna wanoja pikeun kamajuan hiji bangsa, jadi kakuatan dina nafas perjuanganana.